Semar teh Pawongan Pandawa, Panakawan Pandawa. Kita diserang sama Pandawa, saya sanggup beset 1 minggu untuk menghancurkan Pandawa. Tapi kalau Semar ngamuk, saya angkat tangan. Betul saya. Hebat kata si Semar. Wah, number 1 in the world. Deui dina waktu ayeuna ku ayana kaula jadi raja berat beunghar naha atuh kaula teh ngabogaan cita-cita nu leuwih luhur. Oh, jadi Paduka itu punya cita-cita. Bener. Cita-cita tinggi itu apa Paduka? Naon cita-cita Paduka? Ye Akang teh hayang naluk-nalukeun raja-raja di sadunya. Palai naluk-nalukeun raja-raja di sadunya ieu. Bangsa manusia, bangsa jin hayang tunduk taluk taat ka kaula. Entong boro raja-raja nu di dunya adalah dewa, nu di sawarga kudu taluk ka kaula. Waduh, hebat cita-cita teh. Nya. Timalan. Hebat. Ari cita-cita leuwih teh eta ke kaula teh nyaeta hayang ngagiringkeun widadari ti sawarga ka ieu tempat. Tada teh sugemana kiru kaula. Widadari anu 40 cenah mepene unggal sare akang. Nu saurang cenah nyiaran, nu saurang cenah mensetan, nu saurang cenah ngusapan tonggong. Kabeh widadari hayang kabawa. Tapi sajabana ti dewa heulaanan. Manusia-manusia raja-raja di dunia kudu ditalukeun ku kaula dina waktu ayeuna. Tah eta kahayang jeung cita-cita menta supaya dirojong ku Arandika. Timalan. Raja-raja di dunia urang jajah dina waktu ayeuna ku urang sararea. Supaya tunduk taluk taat ka kaula. Raja-raja nu di dunia itu sabenerna pati. Jadi Paduka teh palai naluk-nalukeun raja-raja nu di dunia. Bener. Raja-raja di dunia supaya tunduk taluk taat kepada kita. Bener. Mudah-mudahan. Tapi ini tidak akan sedikit waktu. Menjajah satu negara itu tidak cukup 10 tahun. Harus membuang waktu lama. Puluhan tahun kadang-kadang satu negara dijajah Paduka. Jadi gimana caranya supaya lebih singkat raja-raja di dunia taluk semuanya? Supaya lebih cepat. Ya itu betul. Aya cara anu leuwih enteng dupi carana. Cara nu leuwih enteng teu kudu dijajah. Teu. Asal kaula kudu nyekel hiji pusaka. Asal salira kagungan pusaka. Pusaka apa? Pusaka anu kudu dicekel ku kaula nyaeta layang Jamus Kalimusada. Layang Jamus Kalimusada. Bener.
dupi eta layang jamus kali musyada teh di mana ayana? Di Amarta. Siapa yang punya pusaka itu? Yudhistira Raja Amarta. Oh iya betul. Malahan Yudhistira itu raja di raja. Sebelah dunia raja-raja taat taluk kepada Yudhistira. Ngiblat dikarenakan megang pusaka itu. Iya. Yes. Timala. Kumaha ayeuna? Syara jeung katang tuanana eta pusaka layang jamus kali musada kudu kapibana ku kaula. Iya. Satuju? Timala. Nanging kedah kumaha atuh sarana dipeser moal dibikeun. Digentosan atuh ku realistik. Moal bisa? Digentosan ku babi band. Moal mungkin dibikeun. Kula panggolep. Moal dibikeun. Kumaha pamiku kios? Mana karep ngomong teh. Jadi caranya gimana Paduka? Habis dibeli tidak akan dikasihkan kan? Bener. Carana kudu dipaok. Oh harus dicolong. Harus dicuri dong. Kudu dipaok. Jadi caranya harus dicuri, itulah yang jamus kali musada. Bener. Lu. Meniru was. Sanggup lamun maneh maling eta layang jamus kali musada pusaka Amarta Patih. Allah. Abdi Gusti sangem pikeun ngiwat eta mustika layang jamus kali musada. Bener sanggup timala syukur. Ya boga patih bagja patih bulan harap ditaekeun gaji ku kaula. Nuhun. Perumahan real estate mangga nuhun Paduka. Inventaris hayang mobil naon maneh nyagakeun dibere ku kaula. Bisi hayang boga pamajikan 5 pek dibebaskeun. Kantong nyontohan terbalik. Syukur sanggup maneh maling nepi ka hasil. Sawios. Urang paling baik. Urang ngagunakeun akal tarekah, urang ngagunakeun ilmu panu jampelan pamake. Iya. Syukur patih syukur. Bagja kaula boga patih. Mudah-mudahan Kipati cing panjang umur sabab nyugemakeun ka kaula. Nuhun Paduka. Butuh sabaraha biaya pikeun lumampah maneh patih. Nyagakeun Paduka. Ya menang proyek batur mah. Bagi-bagi komisina wing mah 3% dibere tenang. Oh nuhune nanging Gusti ieu teh aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat naon punten kitu ge ya caritakeun punten Yudhistira Raja Amarta ya sebetulnya itu bukan yang punya layang jamus kali musada. Naha saha Yudhistira Raja Amarta itu hanya ketitipan. Saha nu bogana yang punya layang jamus kali musada itu saha yaitu Semar. Saha Semar teh
Pawongan Pandawa, Panakawan Pandawa. Kita diserang sama Pandawa, saya sanggup beset 1 minggu untuk menghancurkan Pandawa. Tapi kalau Semar ngamuk, saya angkat tangan. Betul saya. Hebat itu si Semar. Wah, number 1 in the world. Now number 1 in the world.